ngantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selamat tangkeprek ditotog ku kai nu gede. Ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawida dari hiji. Ngenakeun uing ti pasukan Orai Sinuk ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu. Ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh hahargungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari
ngebelekuk euy. Ulah lalawora. Alah. Ngeunah goblok. Pake tuluikeun atuh. Nikmat euy. Alah. Kira pek pecahkan euy. Pecahkan euy. Edeuk euy. Ulah lala orang ngeunaheun sia bolotot. Alah euy. Geus sia goblok ah ngabibita wae aing mah. Edek, cing mecakan. Dina ngabelekupna tong dikenangannya euy. Geura sok ngeunaheun teh euy, ngeunaheun teh geura sok. Mecakan aing ah. Wajarkeun dengan tiis goblok. Aduh. Pangenangan kena tunggu datang aing mun dijara rempling kabeh kawas ka angkat tinjak. Sakitu kenang beremetan makan aing. Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kenang bieu disada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Heuh, bieu teh dikenangan goblok. Hah? Biar jadi kenangan. Wah, iya dah bade. Syok. Syok. Genaheun bisa eta kenang itu. Alah, eta sinena kata-katana hade nya euy. Alah, hebat tukang kenang di mana itu euy? Ya, ai kenang jempe sia mah pajar disada. Pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna pugu sinen keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kenangan. Alah, kakenangan aing ieu. Nah, da kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wanyaan budeg si goblok. Budeg sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Ti Cangkuang. Cangkuang mah aya laguna tuh. Cangkuang dalam. Cangkul aji mah. Aduh. Urang mana teh kenang teh?
Nah da jadi kenangan maneh mah bingi gade maneh jadi kenangan bingi gade kudu sabaraha mere bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot ye diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje ngabeda-beda teuing aje geun bae tok dicengcerikan nu maot da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalabu kiparna aje aduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje geun bae tok dicengcerikan ae muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh cing ditampi iman Islamna anjing tah kitu amin gitu anjing meureun serangan era ampun sia eta da teu dieureunkeun mah terus kareng kenek sia teh mah Kupati abonan Bapak jauh pamiwang surang Bandung Sindang layak para patang Samodaya kalepatan Maya Cikuray sempatis wajah geuning mun baturay hate puyang gunung guntur jangan ami pundur
Kore dasma tembok jadasna bila surah pokoknya enyi makan tun wasna pasir konyak pita plakeun teu dibantun nyangakeun wilujeng-lujeng kantun mati mah disisip cai pilih lami tepat ka api ulah rekali meseragi sampai dianggo bayaman sentua upami di atas wangsul di pengketan awi-awi tali pilih lami tepat pamugi ulah rek lali pokoknya kami mulai meser aku pati abongan deui ulang upat ka Pot buta angkot buta. Wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh. Potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we ka lawang sawarga. Dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak. Ai winga ya nu nyaah euy. Saha? Tuh kades muda deuleu. Heuh. Desa Margahayu. Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongkos. Oh syukur geus aya mah meureun bisa dibagi-bagi. Tenang Uing hayang nganggeuskeun masjid euy. Di mane? Oh syukur atuh. Syukur kakirangna ini teh duh. Uing teh jadi panitia pangwangunan masjid. Naon anu kurang je? Kenteng can aya je. Bata. Can ngadeg atuh can. Ai keusik, aya keusik mangan beulieun. Sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun ieu. Si goblok eta. Ka mana we karep goblok? Iya anu make kedok agama aja ya. Jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid teh keur ke manehna we sorangan. Tidur akan nungcut. Ingan sia mah anakna kararempreng kabeh jeung nu mulus. Penting beuteung aing subuh. Ulah kitu sia. Alah, itu dewa ka dieu, itu dewa ka dieu. Dah, sia.
Ngus datang itu dewa datang Ngus datang nah gening widadari naga diikat guaan widadari naga cugening mainnya si widadari gitu datang nerat tangga demang datang nerat tangga demang newo pakulingan rana genirah ingkang prapta lain dewa mainnya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kebeneran si aing dek ngaliwat ya itu tinggali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya eta nu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngereng-pereng wow abah teh nyeri hati teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga persona eta. Nanyakeun junungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urun. Yang nagih. Jigana lamun dina doma mah reng-reng da jelema kitu teh. Reng-reng adu penciteun unggul. Aduh, ngaranna sampean Allah capang tutuka. Anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati ka naga persona. Gusti, naon? Tinggali ieu aya makhluk dewa aja anjir orai naon teh euy orai gibug ora lingas kitu. Naon mana ngomong? Eta sin orai naon? Iya, orai welang. Do. Yo, orai kisi. Teras kan tuh, najis dia jadi gaji ya. Saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca. Bunyi, dari mau 5 menit diganti ngaranna teh. Maksud
kaulah yang nepungan anu ngaran Naga Persona. Ieu kaulah patihna heula ieu. Naga Sakepu. Sampean Naga Sakepu. Ya, dek naon? Lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca. Jabang tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang tutuka. Rincing Wesi. Krincing Wesi. Kancing Jaya. Kancing Jaya. Badalungan. Badalungan. Surya Pringga. Surya Pringga. Arimbi Suta. Arimbi Suta. Bima Putra. Bima Putra. Syamsuddin. Syamsuddin. Satu teh. Goblok teh. Wah gelo nya jelema teu nu sia urang deui. Ma eleh daing oge. Aya eta anu tukang cepot. Cepot Astra Jingga. Astra Jingga apud. Apud. Sia jeung sirikeun waya ya. Jadi we hebat teh pada loba keneh. Ame dahu can kapapai paing. Mus. Lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Patih Sakepu tina gara Geligwesi. Haji Mulati tegah ya. Apakon wani marangaku rawani teh ngapaku lanang kulanang. Ya wios atuh Gusti. Ayo kampung wakul poe Dewa Nitah Jeger. Sia. Ayo. Sawios sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia, montong ngejago ngomong coba bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman ulah. Antep tah si goblok. Tuman pisan. Sok atuh kaja. Sok ku agan tengeulan teh tuman. Hayang maju, tah murid aing heula lanan. Eleh muridna tah guruna. Si beruk sia. Si Samangka. Yo tekena. Ajar maju sia, ayo maju. Woi. Anjir awak de tuas. Yey. Woi. Ai. Hebat dulu Woi. Allah. Modal sia. Aduh hieu lah. Ayo. Allah. Ampun jabang cucu kalah ampun iya. Allah. Duh, ampun jabang cucu. Oi. Binatang. Ya. Anjir. Nyoon eta euy budak nepi ka kitu. Si Ronaldo gitu-gitu teuing. Tata jongna dulu. Plug tak tang. Plak. Plus gol.
Roberto Carlos we gitu-gitu teh mah. Hebat deui duh. Lah naon? Di Amarta euy boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna gan lah naon reueus aing naon saja datang we anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi heeh keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngenalkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy duh macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta ya ngaran si dewek mah halus wae euy ngalatengek jeung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai aya gitu anu beureum bau cai goblok memang aing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang eda si anjing teh rame gitu saja aing goblok ngetrek ka aing wah euy gede teuing lawan teh ieu 10-7 ieu so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tah tuh we tah tuh wes lain ngetrek ngetel liur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat ya dia tuh budak ala anjing aya goblok ngajengut sia aing teh deuleu tah we desat we itu we aduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri wen nyesal ya wen si goblok wen nyesal ya anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah wen tah desat tuh ya
dia mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener heeh apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh oh nyaho teu nyaho syukur ya nyaho mah si goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah tong make parasit mawa we dudukuy maneh mah talian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajeleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kete kacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian wah mau amek ini sok maneheun walila aing mah ade teh cinekeun naon banyarekan anjing lain unggul kabina-bina teh sia kapancing amek licik sia make cuah goblok sia mah banyarekan lain unggul sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing ira teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah heuh goblok ampun iya tah
gitu di Jawa anjing ada. Aduh ada tong bulah dinyana tuh anjing rada hadap anjing. Bulah dia dah eta ala. Goblok sia nu ngeunah. Aduh. Hatur nuhun. Kadi sia, kadi. Hatur nuhun. Sia ngeunah aing menderita deuleu. Dewa nepi ka ER we di luhur Juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungel 14 buta teh nu keok dek najong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Oi. Jelema teh tuas-tuas teuing. Woi. Ayo. Woi. Woi, yuk. Wah. Yang nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing Aduh, kan? Iya. Kurang sisit. Nah, iya kulitnya kaki bubur. Keur naon? Bubur. Naon bubur teh? Geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Eta mah bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang. Di mana? Jauh keneh. Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh, jauh keneh. Di belah mana? Oh, di ditu. Nah, can nepi keneh geuning. Oh, da aing cicing. Oh, ya. Kena dekeng. Benang pala wargi. Di palih mana? Belah ditu. Tebih keneh. Hah? Jauh keneh? Nyaa jauh keneh? Di belah mana? Tebih keneh aye? Sah teh nu ngabedol. Tunggu riwayat itulah setan nu beledag jangan hulu aing keuleuh teh kasih dawa aing aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha nama teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten leungeul batu tagening uninga
itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek silaing teh Raka Bathara Semah Katuran Rawuh. Sok. Yai. Raka Bantara Bathara Semah Katuran Rawuh kaula nun. Aduh, Yai. Ieu teh kusaha kengengna Yai. Ieu teh kaula nun. Kupun anak Gatot Kaca Yai. Kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto. Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman. Kitu kaula nun Bapa Dan Lanud. Ngehina wae saya mah kaing teh. Naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang gelis papageun ieu akang. Punten Gusti saha abdi di mana? Ye kelanan tebih keneh. Sadaya kulan Gusti. Aduh, naon? Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti. Kusaha? Ngaku nama Gatot Kaca Gusti. Ai. Hop segera purna dewa bangsat. Hop segera purna dewa denderan nafsu kagila-gila nafsi kakak gila-gila ya Sumuhun pabala taklir pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling weh ieu anu ngaran Jabang Tutuk ka Gatot Kaca rakap pinu gawe udah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka dewas Aden bade awug naga persona lan tidak naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca
Gatot Kaca jabang tutuka anu kungsi dicetrok sia. Cetrok naon cetrok? Anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui. Teu percayaeun. Teu percayaeun. Keun bae teu dipercaya ku manehna oge moal matak jadi naon. Moal serba kapisang ngarengsekeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca. Cikan sok hayang nyawa si anu jejat gede itu mah gede agan mah alik syamat abdi 3 kali Bah Wilson nya sing percanten ka abdi ieu mun itu euy naon teh jeung Noel deui. Pajarkeun teh Noel. Ajar. Woi. Maju. Wes. Aya jelema tuas teuing deuleu ieu. Aduh. Woi. Lain eta jelema saurang tapi ka coner teuing. Mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar. Sakarepmu hakula dening. Ayo, pilih daging nipis tangan tulang rengel. Oh iya. Oh iya. Hidup jabang tutuka Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacokregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka. Nah, hayo menang tanda penghargaan Angkatan Udara ieu sawarga bisa ngarengsekeun pacokregan anu dipingpin ku Naga Percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya Angkatan Udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku Akang Saparakansa kalaya nuhun kasadayana anu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja 3 permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang siwataka.